Pamiasa, sementara di desa kuliah pada priangan, sejak didegikeun dina bidangan Warus Dinten Ieu. Edisi Senin, 10 April 2017. Pamiasa, sasarangan sareng simkuring Anissa Indah Sukma, simkuring Nabila Nazal Pasalim, urang sami-sami Bandungan bae diper salam tepuk. Indonesia mangrupi nagara anu ngagaduhan seueur sajarah. Sajarah di Indonesia utamana seueur diwarnaan ku patilasan ti mangsa pangjajahan antawis dua negara anu kantos ngajajah Indonesia, yaktos Jepang sareng Walanda. Patilasan ti masa pangjajahan kadua negara ieu sumebar ampir di seluruh wilayah Indonesia. Di Bandung aya loka guha Jepang sarta Walanda. Urang atos kahubung kalawan kadua rencang urang di lapangan yaktos Sipa sarta Dea. Kahiji urang hubungkeun kalawan Sipa di guha Jepang. Gua Jepang Bandung nyaeta salah sahiji gua anu aya di jero wewengkon Taman Leuweung Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung Kaler. Gua Jepang ieu didamel dina warsi 1842 ku Bala Tentara Pendudukan Jepang kalawan bantuan para padamel paksa Romusa. Gua Jepang di Bandung nyaeta salah sahiji ti gua sajarah anu terserak di sakumna nagari anu didamel salila Perang Dunya Kadua. Sarta atos barobah kaayaan haturan sajarah paos ti Republik ieu. Jadi minangka tempat panangtuyungan sarta panyumputan, gua oge sering dianggo minangka tempat penyimpanan logistik leueutan, pakarang sarta amunisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Nabila Nazal Pasalim nu aya di studio. Ayeuna simkuring atos aya di guha Jepang. Ayeuna abi bade ngawawancara narasumber nu aya di guha ieu. Naon sih fungsi gua ieu sebenarnya? Fungsi utama gua Jepang itu kan mempunyai pilas persembunyian orang Jepang atau tapi benteng pertahanan. Tahun dibangunna ieu guha Awal tahun 1842. kan di dieu seueur lorong-lorong aya baraha lorong-lorong nu aya di dieu. Pemi gua Jepang ieu mah sadayana teh aya 4 pintu 3 lorong sadayana. Sabaraha sih luasna tinu guha ieu? Pemi luas sadayana teh ieu teh 450 meter. Sakitu wae nu simkuring si Fanu Rohmah sareng juru kamera ngainformasikeun ti gua Jepang. Gua Walanda Bandung mangrupa hiji goa anu aya dina wewengkon anu ayeuna ditetepkeun minangka Taman Leuweung Raya Insinyur Haji Juanda. Nyaeta bentangan pegunungan ti kulon dugi ka wetan anu mangrupa tangki cai raksasa alamiah kanggo sarep diusum halodom. Di wewengkon aliran Walungan Cikapundung anu aya di Taman Leuweung Raya Insinyur Haji Juanda. Nabila Hanajal Pasalim, di dieu simkuring nuju aya di sabudaran Gua Belanda. Di dieu simkuring bade sakedik ngawawancara pedagang anu aya di wilayah Gua Belanda ieu. Ari ibu di dieu tos lami jualan? Tos lami. Oh, di tahun sabaraha? Kinten-kinten? 2000. Oh, tahun 2000. Kan di dieu teh mangrupakeun salah sahiji sajarahnya punya seseueurna anu dongkap ka dieu teh barudak sakola atau remaja-remaja. Nyar biru dicampur kan. Yang kali sekolah seueur. Itu ibu ari biasana lamun dongkap ka dieu seueurna dinten naon wae? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sakitu wae ti simkuring daerah Mantiana sareng juru kamera ka Nabilhana deui di studio. Salian di sejarah, Indonesia oge ngagaduhan kuliner anu rupi-rupi. Salah sahijina Surabi. Ayeuna urang tos kahubung kalawan dua rencangan tos aya di lapangan. Kahiji Taufik anu tos aya di Balai Bonsai. Balai Bonsai mangrupa kafe anu ngagunakeun bonsai kanggo ciri khasna. Rupi-rupi menu anu disadiakeun di antawisna bae aya nasi goreng, rupi-rupi Surabi, seblak, sop buah, jeung sajabana. Hatur nuhun ka Anissa Indah Sukma
anu aya di studio simkuring nuju aya di kedai Balai Bonsai pada ngawawancara Teh Linda. Kiraha kedai ieu dibuka Kaping hiji bulan 2 2017 naha bet dinamian Balai Bonsai. kawit nama ieu teh pun saroge resep kana bonsai supados aya manfaatna gitu jangan we hiasan di dieu gitu Buka di Tabu sabaraha ieu kedai karena mah tabu jadi kataku 10 wong ge deui sabaraha kisaran pangosna. di 2.500 tinggi paling 12.000 terjangkau kanggo marurang kali. Atur nuhun Teh waktu-waktuna. Kitu bae anu tiasa didugikeun simkuring Taufik Rahmat amit mundur euy di ka studio. Ada pada diketikkan ku Asep di tempat. Atur nuhun ka Anissa di studio, simkuring aya di Ampala, warung ieu dibuka. Video mah dibukana di tahun 2010. Saha wae nu biasana dongkap ka warung ieu teh. Iya. Nu dongkapna tangtosna ge nu jajan di seluruh kalangan masyarakat. Naon menu anu panglarisna? Menu panglarisna tangtosna da ngawitanana icaran lotek, bukan lotek. Naon anu ngabedakeun tempat ieu jeung tempat nu sejen? Dina sanesna teu aya menu utamina pangitannya terutama loteknya kes jarang icaran lotek. Sakitu bae nu biasa didugikeun simkuring Asep deui ka Anissa di studio. Wisata Asep ada tos ngalaporkeun di tempat kuliner. Pamiarsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan warung dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang tunggul kajukut tanggah kasadapan. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan Ais Pangampih, simkuring Nabila Najal Fasalim sareng Anissa Indah Sukma. Seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.